pameran karya seniman profesional. Pasar seni, wahana kreatif, seniman produktif, karya seni diajenan, disawang, ditaritenan, demi kamekaran, kajemaran, kabudayaan, aya seni tradisi, aya seni kreasi diuji merubah zaman kemajuan pengaruh budaya dengan hese diantik nu hadapi sing api karya cipta tepat guna anjing segala-galana modernisasi lain kabarat-baratan ya modernisasi kan tidak selalu identik dengan westernisasi eta mah kabaratan meureun atawa memodernan lah pokok nama asal gaya ikutin zaman. manggungkeun seni tradisi moal beakeun kreasi ngangrisi pasaran sepi Kumaha nasib produksi, perlu ahli pamasar seni tah eta harus pisan problem pemasaran. produksi kesenian urang teh karing usahakeun kumaha masarkeunana Rupina meriyogikeun ahli pemasar kesenian anu terampil tur profesional. kuduna mah kawas adu tinggu loba promotor loba sponsor lamun kitu sigana tintonan kesenian oge wah di mana-mana bakal cuyah. Seniman beken simpati, Da jembar harapan hati sakapeung pundung dikritik, kesenian tambah asik menjadi bahan polemik hai ieu mah sanes masiakeun seni demi apresiasi. Kritik seni teh peryogi. cek saha kapan seniman anu berwawasan mah terpulungan Ye, lamun karya seni eueuh nu moyok atawa nu muji atuh moal rame. rancage gawe seniman ngikelan kahayang zaman kulit seni bebeakan Hiburan jadi dagangan, hasil komersil sakapeung nihil da leres asal lowang bade ngagarap produksi kasenian teh teu sekap ku modal sumangat ngumpul. Eta sok matak gadget teh soal waragad. anu penting mah kumaha sangkan ajan seni bisa ngaroyat atuh produksina layu di masyarakat Nah, komersil atuh ari kitu mah. lalajo kesenian Sunda paling terucing-ucingan majar grafis ekonomis esok poho meuli karcis hoyah lalajo sok hayang gratis Aduh, gratis deui mah repot atuh. sanes bohong eta teh margi anu disebut honorarium teh
Payona mah cukup ku nyebut hatur nuhun. Tah, ayeuna rada isep. Tina hatur nuhun teh ningkat kana hatur lumayan kitu. Leh, sakitu ge pirang-pirang. Hatur nuhun. Hatur lumayan. Pasar seni, Pasar seni, pameran karya seniman profesional. Pasar seni, wahana kreatif, seniman produktif. karya seni diajenan, Di sawah, di paritenan, demi kamekaran hajembaran.